Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta abdi Arya Maulana Pratama. Di dieu abdi bade ngarugikeun salah sahiji carita babat, nyata carita Raden Keang Santang. Dina hiji waktu aya salah sahiji putra pangeran anu gagah jeung sakti, nyata Keang Santang, putra Prabu Siliwangi. Teu aya nu bisa nandingan eta kasaktian Raden Keang Santang di Pulau Jawa. Dina hiji waktu Keang Santang hayang ningali getih sorangan. Keur kitu Keang Santang hayang ngadu jajaten, tapi teu aya nu bisa nandingan. Ngadangu kitu Prabu Siliwangi manggilan para ahli nujum. Tetah para ahli nujum teu kabehanana ngabigeut, teu aya nu nembal. Juk aya hiji laki-laki anu nyamperkeun ka Kanjeng Prabu. Kanjeng Prabu, kaula bisa nuduhkeun saha jalma anu bisa nandingan kasaktian Keang Santang. Jauh pisan eta jalma teh aya di Mekah, ngaranna Bagenda Ali. Ceuk eta aki-aki teh. Ras ceuk Prabu Siliwangi teh mun nandingkeun Keang Santang jeung eta jalma, saha nu kira-kira bakal menang teh. Pas kitu anehna si aki-aki teh geus ngaleungit. Nah, geus kitu Keang Santang geura indit ka Mekah. Patepung jeung aki-aki anu keur nyiuhan handeupeun tangkal korma. Keang Santang teh nanyakeun, "Aki, apal Baginda Ali?" Cek Keang Santang teh, cek aki-akina teh, hayu tuturkeun aki." Nah, geus kitu Keang Santang jeung aki-aki teh nyampe di salah sahiji tempat. Teras mentak jeung Bagenda Ali keur ngadu jajaten. Mun kaula taluk sumerah diri hoyong guru ka Kanjeng Bagenda, cek Keang Santang. Heug, tapi andika kudu ngucapkeun syahadat heula asup agama Islam, cek Bagenda Ali. Tiareta eta Keang Santang eleh jeung Bagenda Ali. Teras ngucapkeun 2 kalimat syahadat. Keur oge Bagenda Ali nitipkeun Al-Qur'an jeung tasbih keur disebarkeun agama Islam dina Pulau Jawa di Nusantara. Sakitu wae nu bisa abdi dugikeun. Hampura bilih aya kalepatan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.